kurung, tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Dan satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Tah sim kuring jadi ngahulang ngarga menang mikiran eta kecat anu ku Pak Ahok. Nah bet nungguan rezim diganti. Apan harita teh kawas gula jeung peueut jeung Pak Jokowi teh. Baladna Eneng sahana mira tinggi di mana kending aangan yang reka jajak rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mangayi di mana we ayana ya dipanjangkeun yuswa bari sehat banyak gembari rezekina rahayu dunya rabbana alamin. Dina video ieu kuring bari sekedar anu kiwari nuju wujud eta korupsi di Pertamina kita nya aya info anu memang teu acan nyebar ayeuna teh gitu tah. Tapi satu acana umat kedah di subscribe, belajangnya di komen, di like. Ngarah mang ayeuna sumanget dina ngadamel video-video kapayuna. Nah, malah mandara jantan hiburan, urang nyengsirikeun, urang seserian nyengsirikeun kahirupan anu kadang-kadang pikasirieun kitu tahnya. Nah, sim kuring ngahulang ngaraga meneng nya mikiran naon anu diucapkeun ku Bang Hotman dina sabaraha poe ka tukang tah kawas kieu. Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Kitu tahnya saur Bang Hotman teh. Nah Ahok teh nya henteu ngalakukeun hal-hal anu ku anjeunna dicarioskeun waktos harita. Padahal anjeunna teh nuju nyepeng kalungguhan. Da secara hukum, secara aturan menurut nya numutkeun pamendakna Bang Hotman tiasa dilakukeun. Tapi nah teu dilakukeun kitu tah. Eta kritikna Bang Hotman ka Ahok gitu tah. Memang kahartos oge gitu nya eta teh. Tapi aya kondisi naon tah meureun aya kasang tukang nya esekelerna anu urang teu acan paham rupina mah. Sim kuring oge ngemut harita teh apan Pak Ahok teh harita teh sobatna Pak Jokowi presiden waktu harita nya tah. Naha atuh pan kawas Batman jeung Robin harita teh nya. Tapi dina hal ieu kawas anu diborogot kitu tah teu walakaya. Ning hareupan tingkah laku mapia migas nepi ka teu bisa ojah eta Pak Ahok. Emot sim kuring waktos harita nya waktos Ahok diangkat janten komut dan memang desas-desus nama harita bade didamel dirut di Pertamina teh. Tapi pada kabuktian nama kabuktian anjeunna katomirnakeun janten komisaris utama di PT Pertamina kitu tah. Minangka BUMN anu paling raksasa nya malahan mah di dunia eta teh kitu tah. Tapi katompernakeun katohian anjeunna teh bet teu bisa ojah nya nying hareupan jalma-jalma nya anu meureun kiwari mah kasebut ku istilah mafia migas meureun kawasna teh tah teu bisa ojah eta Ahok anu sakitu gagahna teh kawas mau guar gaur teh kitu tah. Tapi reus oge ayeuna nya kersa bubuka kieu tah. Sim kuring ngalenyepan khususna dina cariosan anu didugikeun ku Pak Ahok dina video ieu tah kawas kieu. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Tah sim kuring jadi ngahulang ngarga menang mikiran eta kecat anu ku Pak Ahok. Nah bet nungguan rezim diganti. Apan harita teh kawas gula jeung peueut jeung Pak Jokowi teh. Baladna tah eta pan
anu ku urang katinggalnya citra antara hubungan Pak Jokowi sareng Pak Ahok. Pak Jokowi figur kuat anu komitmen erek ngeberantas korupsi, Pak Ahok figur kuat anu bisa ngaeksekusi pemberantasan korupsi gitu tah. Tapi nah bete jalan harita kieu tah aya kekuatan seperti kumaha gitunya anu bisa ngahalangan sehingga presiden wae eta teu bisa ojah ning hareupan kelompok-kelompok eta tah gitu. Simuring heran da nyaan pikaseureun ieu mah geus pikaseureun we ieu mah hayang seuri kitu tah. Lamun presiden wae teu bisa ojah nya komo urang-urang meureunaan atuh. Rahayat biasa komo simkuring mah atuh da meureunaan teu apal kumaha rupana eta mafia teh. Da cenah eta kasorna teh mafia eta teh. Dumasar kana video eta simkuring berasumsi atanapi neguh nya ieu aya hiji perkara anu jadi batu sandungan anu teu bisa dicokel ku Ahok gitunya tah eta rada mungkin sabab katompernakeun simkuring meunang beja alona Pak Jokowi teh ngajabat di Pertamina tah eta kawasna ieu nu jadi panyakit Ahok teu bisa walakaya teh tah nya da sasatna lamun batur mah meureunaan harita oge geus dicarekan lak dasar Ahok mah pan weuh eta mah nyarekanna teh lamun cek bahasuna goreng sungut. Nah tah mah istilah hungku goreng sungut teh artina mah sok loba curak caek gitu nya kasar gitu tah. Tapi da kapake ku simkuring mah teh da galasot teh Ahok mah kanu teu uni kanu teu balalenger kanu tukang nya gitu tah ngarekayasa ngabobodo jeung nipu rahayat. Galak Ahok mah lamun ka jama-jama kawas urang-urang kieu mah anu teu berperilaku seperti halna para penjahat nya jeung penjilat tah aya istilah penjilat tah Ahok mah biasa bager pisan Ahok mah. Simkuring jadi sieun ngomongkeunna oge dapat sekelas presiden wae eta mun teu walakaya komo Ahok lah komo simkuring jadi keung ngadongengkeunna oge lah ampun da pikaseureun sugan we ka simkuring mah da nganggapna jelema cilepeung apana. Ieu kata wisna aya politik Sri Sandra anu hiji nyandra nu lainna sabab hayang ngamankeun posisina atuh kitu deui dina jaringan nu lain oge Sri Sandra masing-masing nyepeng kartu as atanapi kartu truk nya meureunaan tah masing-masing geus nyekel kawasna mah si ieu nyekel aib anu si ieu nyekel aib nu si ieu nyekel aib nu si ieu tah anu pada akhirna mah manehna teh teu bisa nindak ka si ieu mah lantaran si ieu dianggapna geus nyaho perkara-perkara bututna si ieu tah kitu. Jadi politik Sri Sandra itu tah mudah-mudahan anu kabayang ku simkuring eta henteu jadi kanyataannya teu nyata itu mudah-mudahan tah kitu. Tapi nyata eta teh kita. Mang ayi teu meunang nuduh tanpa bukti nyangka tanpa fakta. Nah saha aya alona Jokowi teh di Pertamina teh tah kieu nya. Da ieu mah datos estuna mah atos kasebarnya patali berita ieu mah kitu tah. Nyata Jokona alona Pak Jokowi anu wastana teh Joko Priambodo saestuna mah tah Joko Priambodo teh kerek ngajabat teh di tahun 2017 eta teh tapi kiwari geus nyepeng kalungguhan anu penting di Pertamina nyaeta Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik anak perusahaan Patraniaga kawas nama eta teh nya meureunaan pan Patraniaga teh subholdingna PT Pertamina tah kawas kitu pan lamun urang-urang mah nu basajan nya ukur 7 tahun mah encan jadina naon eta teh kulantaran meureunaan boga cantelan tah boga cantelan nya boga turus Bapak Presiden turusna oge 7 tahun teh geus jadi direktur atuh
nya hanya sim kuring oge teu boga ua anu kawas kitu jeung teu hiji eta teh cenah aya dua alona teh di Pertamina teh anu hiji deui mah wastana teh Baskara Ikhlas Sula Arif eta teh alona Pak Jokowi kene komo eta mah ngagabung ka Pertamina na ge kerek sababaraha tahunnya anu tadi mah tahun 2017 anu ieu mah 2002 hiji zaman Covid alah kerek 3 tahun enggeus ngajabat jabatan anu mentereng nyata manajer non government relations di PT Pertamina. Waduh eta mah atuh penting pisan. Heeh Joko jeung Baskara teh atuh gajihna ge apanan ratusan juta. Moal henteu eta teh pasti dalamun numutkeun SOP atanapi prosedur dina peraihan jabatan promosi meureunana aya hal-hal anu kudu ditempuh aya jenjang istilah namanya tapi kulantaran aya ua atuh nu boga Indonesia nya 2 poe oge bisa jadi direktur kacipta harita meureunnya ngobrolna ieu meureunnan da Joko Priambodo teh eta teh mantu adina Pak Jokowi nyaeta putra pituin Idayati anu nikah ka Pak Anwar Usman mantan ketua MK meureun kieu ceuk Bu Ida teh meureun Kang Mas bantu anakku belum kerja meureun kitu nya tah ari ceuk Pak Jokowi teh ya wis sinten yang belum kerja ayo Joko Mas meureun kitunya ke Pak Jokowi teh ya wis nanti saya tak telepon ke Direktur Pertamina nggih Mas matur nuwun gitu kaosna teh da Jawa masuk kitu tah loba baceprot sakitu oge eusi urang Jawa mah yang meureun ceuk Pak Joko teh meureun ieu tah telepon teh waktu harita pan awewe nya direktur utama na Pertamina wah ruas meureunna ditelepon ku Pak Presiden teh tah direktur teh alah Ibu ini ada telepon dari Bapak Presiden Pak naon hariwang meureunna wah keur ngadeg-deg teh nya ka telepon meureunna iya Pak ya siap perintah Bapak itu meureun kawasna teh da awewe nya ceuk Pak Jokowi teh meureun kieu iya ini ada keponakan saya tolong ditempatkan ya terserah ibu saja yang penting keponakan saya bisa kerja sakit tuh pastinya masalah ditempatkan di mana kawasna Pak Jokowi mah sabodo kawasna teh itu ngan piraku meureunna direktur terek nyimpen dina tempat OB atuh teu basarjana apa eta teh cenah kita ngaranna Joko Priambodo teh hebatnya boga dulur boga uwa presiden mah hiji deui meureunna anu ngaranna Baskara putra bungsuna rai Pak Jokowi anu wastana Ibu Titi Relawati eta teh karaos ku sim kuring upami ka adi awewe jaba bungsu nya sok rada beda kanya teh sok deudeuh gitunya komo meureun Pak Jokowi meureun kawasna dina poenan lebaran eta Pak Jokowi panggih jeung Baskara nya bari sasalaman pantasna teh ditanya ku Pak Jokowi teh Baskara sekarang kerja di mana itu meureun ceuk Pak Jokowi teh nggih Pak De saya sekarang di BRI Pak De da karasan eta Baskara teh jadi pegawai BRI waktu harita nya nurutkeun carita walau alam ka kanyataan mah nya ya wis bagus kerja yang jujur itu meureun ceuk Pak Jokowi teh tapi pasti Pak De kalau bisa saya ditempatkan seperti Mas Joko Priambodo
nya ngaran-ngaran ku alo atuh dikitukeun teh meureunnan Pak Jokowi tinggal huleng. Ya wis, nanti Pak T tak teleponkan ya. Gitu deui meureun ke teh, ditelepon deui. Nya ngadeg-deg deui atuh direktur teh nya. Kitu tah. Geus moal bawa eta teh, kitu kajadianana. Nu mantak pantes eta ku Ahok teu walakaya. Teu bisa ojah sabab kawasna aya hal-hal anu teu bisa diomongkeun lamun teu ngalalui anu formal kitu tah. Jadi Ahok teh kasandra atuh hayang ngalakukeun ieu kawasna nya, kawasna ieu ge. Tah. Tapi teu bisa lantaran ieu aya sesekelan dua. Jadi we ngucap dagoan sia lamun ieu ganti rezim ku aing dibeakeun kitu meureun cek Ahok. Ya mudah-mudahan kabehanana aya cicing dina rasa jujur, tanggung jawab keur miara negara anu pada akhirna mah jalma-jalma anu boga hate goreng ka Republik Indonesia kasingkirkeun kitu nya. Kumaha wae jeung naon wae anu bakal kajadian sapait naon wae asal eukeur kahadean nagara bangsa jeung rakyat Indonesia simkuring bakal ridho bakal ikhlas. Mudah-mudahan atuh penegakan hukum di khususnya di Pertamina tanya anu ngaranna mafia gas mafia migas eta buru-buru bisa herang seperti situnya. Sakitu nu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya nu ka Badung harigu karupa rada kasudul kalbu. Kaciwit ati. Tah hapuntenna ayeuna sok sasih-siamnya tah komo kitu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.